warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, hiji warta parantos dugi ka meja redaksi Miwan TV nu sejak kasanggakeun dina pidangan warta basa Sunda edisi poe Minggu tanggal 1 Februari 2026. Simkuring pun kaharati nu bade ngadugikeun warta salengkapna. Hiji kulawargi di desa Lebakwangi ngada mesket saanu mirip pisan sareng Acep Angga Pratama, warga kampung Pasimenteng anu tos ical salami sasasi. Numutkeun kana katerangan warga, anjeunna tos ical ti kaping 1 Januari dugi ka ayeuna. Warga salengkapna bade didugikeun ku rekan simkuring nyaeta Elis Rosi nu tos aya di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing abdi Elis Wangsi, abdi tos aya di patepatan Bapak Acep Angga Pratama nu ical sasasi. Ayeuna abdi sareng Bapak Agung Setiawan salaku kulawargina. Agung Setiawan non hubunganna anjeun sareng Bapak Acep. Abi kulawargina. Ti irahapun Bapak Acep ical teh. Di kaping 1 Januari. Di mana panuntung ninggal Bapak Acep Pratama teh? Di lapang Ngarejepati, anjeunna ngarios kabi pada angkat miseup ka pamancingan Galatama sareng Kang Dipari. Tadi mah nguseup sareng abi. Cenah bade uih heula babakaran teh jeung keluargana. Tapi teuing ayeuna ka mana? Abi ge neangan. Di naonnya di Tabu Sabaraha nya abi neangan teh, tapi ayeuna teuing ka mana si Acepna. Pamirsa Miwan TV, dinten ayeuna urang cekapkeun dugi ka dieu aya saur ti sepuh urang dinu kiwari ngacik bihari sejak ayeuna sampeureun jaga. Mugi janten lenyepan kanggo urang sadaya ngawakilan nu ngakalakeun Miwan TV, simkuring pun eka hartati, amik bungkur amik mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.